Wah, wilujeng wayah kieu lur ya. Diajar nitis deh bagian anu kadua. Ya, lahangna ya tuh. Nah, lahang asli ya, lahang pangkal kawung di dieu mah. Pokona mah. Nah, ieu gulana nuntas jantena aya 2 bonjor. Bahasa Sunda mah 2 bonjor pokona mah kieu. Mana ya nu acan dibungkusna ya? Oh, entas ka Banjar 8 bonjor gitu. Bandar. Itu bandar gula lain bandar kalapa. Pokona mah kitu wae ieu tempatna ya saung idaman gitu tempat nongkrong. Nah. Pokona mah ieu tempatna ya posisi tah ieu paragi nyitak nama lur nu ieu lur. Tah ieu lodongna asli ya, lodong ti awi surat. Tah ieu anyar muput lur. Gitu. Terus lah ieu paragi nyiukanana lur. Ieu lur. Ieu asli. Ieu asli tina batok kalapa lur. Nah, keula ieu simpen. Tah ieu ukuranana ieu citakan gula ieu teh ukuran 10 ribuan gitu lur. Teu mahal-mahal, asli gula kawung 10.000 ukuranna sakieu lur. Tebal 2 cm langkung lah, pokona mah 2 cm langkung lah. Nah, tebalna tuluy ukuranana ieu teh sabaraha senti ieu teh? 10 7 cm 7 cm lur gitu heula lur. Nah ieu suluhna lur, asli suluh tangkal mahoni ieu, tapi dahana heula lur rambut teh kudu narokan. Ah ieu di luarna lur asli abdi tepat ya Desa Wanahayu Blok Langgeng nya aya di handapun Gunung Ciremay itu nu katingal di dieu lah mungkin sabaraha radius meter gitu ka Gunung Ciremay gitu. Oh. Ayeuna mah sambel lur. Nah, nyambel asli ieu mah. Ieu asli uyah lur. Ieu urang Cirebon lur.